Nyata geningan supatati ilmu maung teh ayeuna jadi kanyataan. Sabab jelas kabandungan ku diri aing anu jadi anak anu kakar galihirkeun teh bet kieu kaayaan anak geningan. Nyaan aing dorakati anak maung beunang. Diri aing bener-bener benangku eta supata. RMG Radio Network gawe bareng jeung DSK 103,2 FM, DSP 1188 AM Stereo, DSS 106,8 FM, Gita 85,8 FM, midangkeun serial dongeng Sunda Si Belang. Anak king jimat awakin nu jadi tilam ka eling Bapa henteu weleh ngapi ngajarin dereng jeung peuting Si Belang. Naskah hiasana Yat R. Garapan Mang Inoy. Teknik jeung montase Laga Jaya. Hiasan musik jeung tata sora Rendika MG. Produser Dewi Miranti. Produksi RMG Record. wayahna hidup sing sabar tumarima kana kadar takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglang. Para kanca sadaya nyanggakeun Si Belang. Kita nu mungkas guaran carita anana anu panjang lebar nyaritakeun ngeunaan kaayaan dirina anu memang sacara pribadi mah kita nu teh dieunteupan ku Bang Balu anu cukup berat. Bardan unggut-unggutan puguh kaharti ayeuna manaon anu jadi marga lantaran upama sikep kita nu saolah-olah anu henteu malire jeung kurang rasa tanggung jawab nying hareupan ancaman gagak roban da puguh kitu kaayaan nu sabenerna. Pantes atuh ari kitu mah kita nu sim kuring ngamaklum upama memang kitu kanyataanana ngan tetep dosa pikeun kita nu lamun teu bisa atawa mampu nangtukeun sikep gesan nyalametkeun ieu lemur jeung pangeusina ki. Puguh ceuk kula oge tadi eueuh gesan nu bisa diajak badami seta jajauheun ka bisa ngabantu mere obong bolongan ka diri kula nu mata Bang Balu teh ngan ukur digayem jeung diteureui ku sorangan ieu teh. Bardan ngarenghap narik napas panjang. Dirina memang ngamaklum upama kita nu jadi bingung dina nangtukeun sikepna. Tapi ngolepat hiji jalan pikiran anu sejen dina sawangan Bardan. Teu lila Bardan terus nyarita. Ayeuna mah kieu we kita nu. Memeh urang badami anu leuwih asak. Sim kuring leuwih teu heula rek nalek keraga katineung ka kita nu. Upama memang geus sadar kana kasalahan anu dilampahkeun ku kita nu. Nu tetep sacara nurani mah urang teh boga dosa. Sabab teu nolih kana ieu pangeusip lemuran anu diancam ku bahaya. Cik, kumaha upama kita nu diajak gawe babarengan ku sim kuring dina mangsana nying hareupan kakuatan karaman gagak roban nah sanggup ki? Bardan nangtukeun sikepna nanya raga katineung ka kita nu neuteup anteb ka Bardan. Puguh masih keneh tacan kasawang ku dirina upama Bardan ngajak dirina geusan nying hareupan kakuatan karaman gagak roban bisa kabaca ti anggalna paling-paling oge ngan ukur sebanyawa. Ke heula saderek seta. Puguh kula teh kaget anu lain di kieu nah lain teu wani nganu jadi pikiran teh nah kira-kirana urang bakal mampu nying hareupan kakuatan nu jumlahna loba tapi ngan ukur kuduaan
Aduh, bet sigana bae. Sanajan sakumaha jagona, luhur pangartina, da ari lawan teu saimbang mah kalakah ajal atuh meureunnan. Kitanu negerakeun eusi hatena anu memang lain ngandung harti sieun, ngan sikep anu ditangtukeun ku Bardan saolah-olah gagabah. Kitu cek anggapan Kitanu dina waktu harita. Ayeuna mah kieu Kitanu, kumpulkeun lalaki-lalaki ngora. Sanajan anu geus kolot teu naon asal memang jag-jag keneh tur boga kadaek jeung kawani. Urang ngariung di bale pasyawakan tempat ngariung geusan sawala di dinya. Simkuring bakal negerakeun jalan pamikiran geusan ngungkulan kaayaan anu baris tumiba ka ieu pilemuran. Nya, ari kula mah teu kabeuratan seta. Malah ngarasa suka bungah jeung bagja be nu aya euda pugul ari sacara nurani mah kula oge nyaah jeung karunya ka ieu lemur katut pangeusina. Ngana kira-kirana jalan pamikiran anu bakal ditangtukeun baris mampu ngungkulan bahaya anu bakal datang. Kitanu bangun anu masih keneh cangcaya kana jalan pamikiran Bardan anu bakal disawalakeun mangsa ngungkulan kaayaan anu bakal ngaranjah ka eta pilemuran. Kitanu ulah waka jejerih ku hal anu tacan tangtu teu bisa diungkulan ki. Kuring boga kayakinan asal memang urang bisa ngahudangkeun sumanget jeung kawani pangeusih pilemuran, mangka pikeun pihak karaman oge baris jadi bahan tinimbangan ki. Nya, kitu hade atuh. Kula ayeuna rek ngumpulkeun jalma di bale pasewakan gesan ngayakeun rembagan tea nya. Atuh geus kitu mah Kitanu nitah ka salah saurang badegana. Geusana koh-koh-kol tanda tangara setiap lalaki ngora di pelemuran kudu kumpul di bale pasewakan. Mangrupa bale atawa rohangan gede pikeun ngayakeun riungan. Kitanu jeung Bardan harita teu nyahoeun lamun obrolan paduduaan teh geus kanyahoan ku Asep Bolang jeung si Joing anu memang harita ngintip kana obrolan Kitanu jeung Bardan. Asep Bolang jeung si Joing katingali ting kecewis nyarita. Tembong riuk paroman Asep Bolang mah ngemukahan jeluan lantaran Kitanu kalahkah balaka ngeunaan rahasia dirina. Bari sekaligus bet nurut kana caritaan jeung pangajakna Bardan alias Seta. Kunaonnya Bapak dewek jadi benang kagelek kitu Joing. Malah ayeuna kalakah rek ngayakeun riungan di bale pasewakan. Aduh, bener-bener neangan picarakeun Bapak dewek mah euy. Kudu kumaha ayeuna ieu urang Joing? Asep Bolang badami jeung si Joing badega satiana. Ku ayana parobahan sikep anu jadi bapana nyata Kitanu. Si Joing ngahuleng puguh memang manehna oge bingung ku Kitanu anu balaka ka Bardan ngeunaan rahasia kulawargana anu aya hubunganana jeung karaman gagak roban. Mata lebah dieu yo bingungna teh Sep. Na teu leuwih hade lamun urang bebeja kaki kewor. Sabab lamun teu bebeja bisa disalahkeun yeuh urang. Apana nurutkeun rarancang mah dina poe ieu datangna teh din. Bener, poe ieu euy. Eta Bapak dewek, kunaon bet siga anu teu eling tah beunang kapangaruhan ku si Seta. Nan teu ngarti kitu kana hasil babadamian anu paheut. Manya ayeuna dewek kudu milu ngariung di bale pasewakan mah. Bari terus ngacungkeun leungeun yen teu satuju kana karep si Seta. Cik kumaha Joing, lain kalakah nyengir sia bari jeung jeding si laing mah. Asep Bolang rada nyeuneu ningali badegana kalakah hulang-hulang bangun anu keur bingung. Ih, ari Asep cek kagok ge ayeuna mah mendingan bebeja lah kaki kewor. Bisi urang disalahkeun Sep. Sebutkeun be yen eta jelema anyar pinanggih teh
Oh, memang jago jeung boga ilmu pangarti anu lumayan. Ngaranna pan si Seta. Ayeuna keur ngariung di bale pasewakan gitu. Jeung pangisi pilemuran. Nu jelas si Seta bener-bener ngabahayakeun. Jelas urang kudu bebeja ieu mah Sep. Kudu bebeja ieu mah yo. Asep Bolang ngahuleng rada lila nimbang-nimbang daun rupa anu dicaritakeun ku si Joing. Teu lila Asep Bolang terus nyarita. Ya kitu hade euy. Sabab bongan bapak dewek ieu mah make jeung ngaguguk kana caritaan si Seta. Jalma anyar pinanggi anu memang bakal ngabahayakeun kayaan di ieu pilemuran. Geus kitu mah dua nana tinggal dig init jelas Asep Bolang jeung si Joing mah teu milu ngariung di bale pasewakan. Sedangkeun nu aya di jero bale pasewakan harita geus ngamimitian rembagan. Nu datang ngariung kalolobaanna mah jelas lalaki ngora. Aya oge anu geus kolot tapi masih keneh jagjag jeung cangker kaayaanana. Kitanu muterkeun paneteupna ka sakur nu aya di dinya. Teu lila kitanu nu muka caritaan. Kasakabeh nu aya ngariung di dieu. Terus terang kula ayeuna ngahaja miharep andi kasakabeh dalatang. Sabab aya sababaraha hal anu bakal ditepikeun ku dulur urang nyatana saderek Seta. Nu mana naon rupa anu bakal ditepikeun teh hal anu kacida pentingna pikeun urang sadarea. Ka saderek Seta geraguar naon rupa anu ditepikeun. Mangga anu bakal ditepikeun maksad simkuring teh. Kitanu ngareret kabar dan anu direret terus cumarita sorana tenang tapi ngahudang rasa sumanget pikeun sakabeh anu aya di jero eta rohangan. Dulur-dulur anu samia pada ngariung di ieu patempatan. Sakumaha anu didugikeun ku kitanu salaku pupuh lemur. Simkuring memang geus badami kalawan pahit ngeunaan sababaraha rupa hal anu aya patalina jeung kepentingan urang. Nyata ku ayana ancaman ti pihak Karaman Gagakroban. Muga jadi bahan catatan urang. Lain bae keamanan anu bakal kaganggu tapi ketenangan kulawarga sarta harta banda urang anu bakal dirampas secara paksa. Tah ku ayana ieu hal nah urang bakal narima kitu bae kana sikep jeung tindakan para Karaman. Bardan eureun heula nyaritana diselang ku muterkeun paneteupna ka sakur nu aya di dinya. Aya salah saurang jajaka anu harita nyarita. Memang kuring sakabeh nu aya di dieu teu mikeun sarta teu rela lamun pilemuran diranjah ku Karaman, tapi kudu jadi bahan tinimbangan. Pangeusi lemur teh mangrupa nya tarukang tani hungkul anu teu bisa gelut. Rek kumaha cara ngalawan atuh saderek. Lalaki anu geus kolot oge harita milu mairan caritaan. Bener saderek Seta. Nying hareupan kakuatan anu bakal datang memang di luar kemampuan urang lemur. Anu pakasaban sapopoena ngan ukur, ngulangkeun pacul jeung koren. Bardan ngangkat leungeun kencana kaluhur sangka nu aya di dinya tetep tenang. Teu lila Bardan terus cumarita deui. Tenang, muga tenang heula. Ulah wakam megat motong kana naon rupa anu bakal diguar ku simkuring dina waktu ajeuna. Memang ku dasar pangimeutan saliwatan mah pamohalan urang bisa ngimbangan kekuatan Karaman. Tapi urang kudu sadar kidulur,
Pihak Karaman oge bakal mikir 2 kali upama urang ngayakeun tarekah mangrupa sikep anu ngalawan. Jumlah pangeuseup pilemuran teh leuwih loba. Malah urang nu ayeuna ngariung leuwih loba batan para Karaman. Ngan kalemahan urang nyata ku ayana kasieun teu kahudangna rasa kawani. Sim kuring oge kitanu. Moal aya hartina sanajan toh-tohan hayang bela pati ka ieu lemur jeung pangeusina upama teu dirojong ku kidulur sakabeh. Eureun deui Bardan nyaritana. Caricing ayeuna mah jarempet taya anu cumarita tanda ngabandungan kalawan Daria kana naon rupa anu diguar ku Bardan dina waktu harita. Telila Bardan neruskeun deui hanca caritaanana. Sim kuring ayeuna bakal negerakeun hiji rarancang geus anjing hareupan pihak Karaman anu bakal datang. Carana kawilang basajan dina mangsana urang jeung hareupan eta ancaman. Ngan sanajan kitu asal urang memang bisa gawe babarengan nyen hiji beungkeutan ngahijikeun tanaga jeung pikiran, sim kuring yakin urang bakal mampu ngungkulan kaayaan. Sabab bisana aya kakuatan teh lantaran ku ngahijina. Piraku ari Karaman anu nyorang jalan kajahatan wani ngayakeun tindakan, sedengkeun urang anu rek lumaku dina jalan kabeneran make ringgrang dina nying hareupan ancaman. Lebah dieu urang kudu sadar kidulur, lamun pihak batur anu rek boga maksud nandasa jeung ngaroga hala wani ngahijikeun tanaga rejeng pikiran piraku urang anu rek nanjeurkeun katengtreman jeung neangan karaharjaan di ieu pilemuran kudu rempan. Ku ayana kitu kidulur urang hijikeun tekad jeung sumanget sarta kawani oge tanaga sarta pikiran urang dina mangsana jeung hareupan ieu kaayaan. Caritaan Bardan panjang lebar dibarengan ku kadariaan muh ngahudangkeun kasadaran jeung sumanget sarta kawani sakabeh jalma anu aya di eta patempatan. Akhirna Bardan harita ngareret deui ka kitanu anu katingali jadi cengkat beungeutna sarta teutepna dangah kahareup. Hatena bener-bener ngarasa kageuing ku caritaan-caritaan Bardan anu lain bae geus nyadarkeun kana alam pikiran anu kalimpudan ku kasieun jeung karisi, tapi sekaligus ngahudangkeun sumanget jeung ajen kawani salaku hiji pupuh lemur anu tanggung jawab ka pangeussi pilemuran kertasana. Bardan terus kedal di lisan, tah sameme sim kuring nerangkeun jalan pamikiran ngeunaan cara nu bakal dilaksanakeun ku urang dina mangsana ngimbangan sarta ngalawan datangna pihak Karaman. Mangga ka kitanu kumaha nurutkeun kitanu ye ngeunaan naon rupa anu dilisankeun ku sim kuring bieu. Kitanu narik napas panjang puguh rada asa ngemplong hatena sabab jelas hatena jeung pikirna jadi kahudang gara-gara bisa tepung jeung Bardan atawa seta. Kasakabeh para dulur pangeussi lembur kertasana memang terus terang lisan anu dikedalkeun ku sadarek seta estu jadi panghudang kana hate jeung pikiran urang. Ku ayeuna kitu dina tempatna sarta sakuduna upama urang rumojong kana naon rupa anu bakal naon kitu teh jeung rarancangna dina waktu ayeuna demi karaharjaan jeung keamanan ieu pilemuran urang. Lemur matu banjar karang pamidangan anu dipika cinta ku urang sararea. Urang hudangkeun sumanget sarta kawani sarta urang hijikeun tanaga jeung pikiran. Kumaha akur satuju kabehadana? Akur kabeh reang saur manuk tinggal ro tinggorowo
pada negerakeun eusi hatena anu memang geus kahudang hate jeung pikirna. Tutas aya sikap kitu mah ti para pangeussi lemur anu harita araya di dinya. Kita anu jeung Bardan katut sababaraha urang lalaki sejena anu dipandang bisa diajak badami, terus ngatur cara jeung sagala rupana dina mangsa nying hareupan kakuatan Karaman Gagak Roban. Urang tinggalkeun heula Bardan. Caturkeun Asep Bolang jeung si Joing anu maksud rek nepungan ka tempat pamukiman Gagak Roban, harita betepung atawa pasarandog jeung si Kewor anu mingpin barisan Karaman Gagak Roban. Teu wudu, jadi kaget si Kewor tutas menang beja ti Asep Bolang anu mangrupa muridna, ngeunaan kaayaan hiji jalma anu ngaran Seta tur luhur pangartina. Malah dicaritakeun ngeunaan sikep kita nu jadi bapana, nu ngabocorkeun rahasia anu kuduna disumputkeun. Sanajan kanu jadi bapa tapi Asep Bolang leuwih mihak ka Karaban Gagak Roban sabab dirina memang teu panuju ku sikep nu jadi bapana. Tah, jadi jelas nama kitu Ki Guru. Eta jalma anu ngaran Seta teh memang masih keneh ngorak kawilang masih keneh jajaka. Ngan jelas kedatangan anak kelemur kertasana bakal ngabahayakeun pikeun pihak urang Ki Guru. Si Kewor mereupkeun leungeunna anu katuhu bari terus nyarita. Bener-bener belegug Bapak Silaing Asep. Wani-wani hianat sarta mihak ka jalma anyar pinangi. Kumaha ari si Marsini anak dewek dina waktu ayeuna aya di imah tah eueuh? Aya Ki Guru. Nu matak buru-buru ngabejaan teh bisi Ki Guru datang ka dieu kaget. Atawa datang ka ditu kaget. Nu jelas pangartina memang hebat eta nu ngaran si Seta teh Ki Guru. Bener Joing? Asep Bolang ngareret ka badegana anu ngaran si Joing anu dereret ungeuk bari terus nemalan. Bener pisan Ki Kewor. Aduh, lamun sekurang-kurangna bisa nyalametkeun diri mah bisa binasa atuh ku si Seta teh tah. Nu matak kudu buru-buru di parenan jiwana Ki Kewor. Sabab dina waktu ayeuna teh keur ngariung saolah-olah ngahasut lalaki pangeussi lemur sangkan kahudang kawane jeung sumangetna geus nying hareupan kekuatan urang Ki. Kurang ajar, kurang asem tah jelema teh. Anu bener-bener kurang ajar mah si Tanu Bapak Silaing Asep Bolang. Na teu ngarti kitu lamun aing ngayakeun tindakan kanu hianat kumaha ketak. Haram jada, lamun kieu mah kudu robah heula meureunan acara teh. Urang kudu datang ka lemur teh dina waktu wanci peuting. Kitu ceuk pikiran dewek mah. Sabab lamun ti peuting mah tangtu urang bakal leuwih lalawasa. Heuh? Si Kewor akhirna nangtukeun sikepna ngarobah acara. Nyatana dina wanci peuting datang ngaranjah ka lemur teh. Teu lila si Kewor terus mere deui parentah ka Asep Bolang anu jadi muridna. Silaing duaan ayeuna wayana balik deui ka lembur. Perhatikeun naon bae anu rek dilakukeun ku pihakna si Seta. Engke bejakeun ka dewek ka dieu. Sebab dewek teu miharep upama kadatangan dina waktu ayeuna kudu gagal. Sokomo lamun nepikeun ka kudu meunang wiwirang. Karti Ki Guru. Ayeuna kuring jeung si Joing mah bakal naon kitu teh nyimeutan ka ngabandungan kumaha kaayaan di pelemuran Ki. Atuh geus kitu mah. Harita terus Asep Bolang jeung si Joing ari nit deui ninggalkeun eta patempatan. Sedangkeun si Kewor jeung anu sejena nganti datangna wanci peuting. Pugu kitu putusan sikep si Kewor. Sedangkeun di lembur kertasana Bardan geus rengse ngayakeun riunganana di bale pasewakan.
Malah harita Bardan dicandet ku salah seorang pangesi lemur nukung si menang musibat lantaran ingon-ingona beak secara aneh tea. Kalawan dibaturan ku Kitanu, harita Bardan uplek ngobrol jeung pribumi anu tetela mangrupa salaki pamajikan nu memang geus aya umuran ngan acan ari tengah tuh mah. Jadi gitu tai nya acak jeung akangna di dieu teh bener-bener bingung ieu teh. Nah naon atuh anu geus ngaruksakana ingon-ingon di dieu. Sedengkeun domba teh atuh aji lumayan. Mengpeung ayeuna oge aya Kitanu nya sakalian be ieu mah ye ngobrol. Gitu cek pribumi awewe nyarita ka Bardan. Di ditu nama sugan be meureunnan Bardan bisa nulungan anu memang pikeun maranehna ngarasa rugi sajabana ti sieun sabab domba anu aya di jero kandang teh memang dina kaayaan matak aneh di mana hulu jeung kulit sarta peujitna mah aya tapi dagingna bet eueuh. Kitanu neuteup kaeta pribumi teu lila terus milu nyarita. Yang unen oge nyi Inah kula oge meunang beja ngeunaan eta hal. Malah lain ngan ukur di dieu wungkul tapi oge di lemur sejena sarua ngaranapan kajadian anu kieu. Nu memang kula sorangan masih keneh bingung ieu teh. Nah sato galak nu ngalakukeunana atawa jelema. Nu jelas ngeunaan kajadian sarupa kieu memang kudu ditalungti ku urang. Nya kitu jang seta. Kitanu ngareret ka seta alias Bardan. Bardan asa kahudang deui ingetanana. Ngeunaan kajadian anu karanapan ku pangeusip lemuran nu ingon-ingon dombana nu aya di jero kandang geus jadi korban. Nu duka teuing ku jelema atawa sato galak memang tacan aya anu kungsi manggihan. Bardan ungeuk ka Kitanu bari ngawalon. Memang hal sarupa kitu kudu jadi bahan panelungtikan Kitanu. Carana nyata kudu giatkeunana ronda. Sabab lamun ngan ukur di lalebah hungkul mah bari henteu langsung ka Bandungan mah ngan ukur jadi bahan carita bari teu puguh kumaha buktina. Unen jeung Nyi Inah salaku pribumi harita nyarita deui. Unen nu leuwih teu heula ngomong. Nu matak eta oge aya nu nyobaan hudang teh. Tapi hawana teh sieun jeung pokona mah jadi ngaradak teu wani be kaluar ti jero imah teh. Kitu tah saderek seta. Nya sugan we aya nama. Aya ayi mah di dieu ye. Bisa kapanggih tah naon anu geus ngagalaksa ka domba teh. Inah milu mairan caritaan salakina. Bardan gancang nyarita deui. Nu matak carana ieu mah taya di kajabati kudu ngahangkeutkeun ronda di ilmur. Ku cara kitu engke urang bakal bisa ngabuktikeun naon anu jadi gangguan teh. Nah sato galak atawa jelema puguh ari ngaguguk kana kasieun mah atuh moal panggih-panggih meureunnan ngan puseur pikiran jeung tanaga urang ayeuna mah nyata geus nyinghareupan kakuatan dina ancaman karamantea. Nu matak kudu tetep waspada. Saha nu nyaho karaman bakal datang engke peuting. Ku ayeuna kitu urang tetep tatan-tatan. Saya gadiri luyu jeung hasil rembagan tadi di bale pasewakan teanya. Kitanu nyambung caritaan Bardan. Jadi cinek nama ujang jeung nyai teu kudu ngarasa salempang ku ayeuna ieu kajadian. Sabab engke oge tangtu bakal kapanggih. Puguh urang ngarasa bener-bener bagja nu lain di kieuna sabab bisa tepung lawung jeung jang seta. Anu daek teu daek ngahudangkeun sumanget jeung kawani urang sararea. Upama memang urusan atawa ancaman pihak Karaman geus bisa kaungkulan, mudah-mudahan simkuring bisa ngabantu gesang naon kitu teh nyangkalak atawa mastikeun naon anu geus ngaganggu jeung ngaruksa ka ingon-ingon domba. Da khususna mah dombanya panginten. Unen anu harita ngajawab pananya Bardan. Nya setiap kejadian oge tetep domba bae anu jadi korban teh. Puguh dagingna loba atuh da domba mah. Dalamun seug kapanggih mah kumaha engke moal make kudu sieun akang mah.
dasahanu tenyeri hati atuh ingon-ingon nu kurang-kurang namanya di emplek-emplek ku urang ayeuna ngan tinggal kulit jeung huluna cik sanu tenyeri hati atuh. Bardan nyanggupkeun diri yen upama geus bener-bener bisa aman tina ancaman karaman gagak roban dirina rek milu nyilidik da puguh kawilang milu panasaran naha sato atawa naon anu geus ngaruksak ingon-ingon pangpang namah domba anu dikukut ku sabagian ti pangeusip lemuran. Loba deui obrolan anu sejena. Sanggeusna ngarsa cukup ngobrol di dinya, Kitanu jeung Bardan terus aramitan rek bali. Tacan lila Bardan jeung Kitanu indit jalan tukang ngaliwatan panto dapur aya anu asup ka jero imah malah langsung nepungan Unen jeung pamajikanana. Teu wudu pribumi kaget sabab anu datang teh tetela Asep Bolang jeung si Joing. Puguh be Unen jeung pamajikanana kaget anu lain dikieuna. Tacan oge leungit rasa kakagetna sarta nanya ka Asep Bolang, harita Asep Bolang mun cereng malah langsung nyarita ditujukeun ka Unen. Caritakeun ayeuna kadewek. Hasil riungan di balai pasewakan. Naon anu geus dibadamikeun di eta riungan? Silaing pan milu kana eta riungan lin. Unen jeung pamajikanana silih teuteub. Paroman Unen sepapias taya getihan. Da puguh nyaho Asep Bolang teh kawilang galak pisan. Maksud Asep teh hasil tina riungan tadi di balai pasewakan gitu? Oh, apaanan tadi si lain milu kana riungan jeung si seta teh jama anyar pinangi. Oh, nu milu ngatur di lemur. Coba bejakeun kadawek. Naon nu jadi hasil riungan teh? Nyi Inah pamajikan Unen. Gancang milu nyarita ditujukeun ka salakina. Sok be atuh bejakeun Kang. Nah da kurarasaan mah teu naon atuh da lain rahasia eta mah Kang. Si Joing nyarenge seuri bari terus milu nyarita. Tar pamajikan ilaing mah ngarti oi. Jadi ku ayeuna kitu leuwih hade ayeuna terus terang ka Asep Bolang. Ulah ngadaguan ditampiling ku dewek sia ngarti. Unen ngabagi paneuteup ka Asep Bolang jeung si Joing anu dariuk sarta sarila tutug dina sikep anu jumago pisan. Nah, atuh Asep Bolang teu ngiringan kana riungan nuju ka mana kitu tadi Asep teh jeung Joing. Si Joing mun careng bari nyarita deui. Si Daing teh kudu tatanya keur ka mana dewek jeung Asep Bolang. Nu penting jawab heula tah naon anu ditanyakeun ku Asep Bolang sia. Heh? Sok ngomong nu bener. Bisi digampleng ku dewek sia. Unen meureuh deui kekereuceuman panonna. Geus asa gampleng-gampleng be meureunna ditampiling ku si Joing. Ku darasaan mah nu dicaritakeun ku sadarek seta taya lian nyata sangkan pangeuseupi lemuran kawilang lalaki ngora anu jeung anu kolot maksad teh. Tapi masih keneh boga kawani jeung tanaga diharepkeun bisa gawe babarengan dina harti ngahijikeun tanaga jeung pikiran dina mangsa jeung hareupan kakuatan karabanu datang. Asep Bolang jebi bari nyarita. Si seta bener-bener jumago pisan goblok eta. Make jeung wawanianan rek ngalawan kakuatan karaman sagala rupa. Terus si lain kumaha? Narek milu ngagabung deui jeung si seta ha? Ya, ari akang mah kumaha ramena be Sep. Da tuang rama oge Kitanu apanan ngiring ngaluluguan malah baris mapak datangna karaman bareng jeung saderek seta.
MG Radio Network gawe bareng jeung DSK 103,2 FM, DSP 1188 AM Stereo, DSS 106,8 FM, Gita 85,8 FM, Rengse midangkeun serial dongeng Sunda Si Belang. Anak king jimat awakin nu jadi tilam ka eling Bapa henteu boleh ngapi ngajari beranjang peuting Si Belang. Naskah hiasana Yat R. Garapan Mang Inoy. Teknik jeung montase Laga Jaya. Hiasan musik jeung tata sora Rendika MG. Produser Dewi Miranti. Produksi RMG Record. wayahna hidup sing sabar tumarima kana kadang takdir teu beunang pungkir kadar teu beunang disinglang Para kanca sadaya wilujeng kantun.